jangkung teh nya sanggah teuing. Astagfirullah. Hai. Yuk lagi. Halo. Gusti. Janten kamari teh sim kuring teh kuy ningali acara lustrum. Tah dina acara lustrum eta teh aya ke kagiatan mantun. Mantun teh kan kalebet kana cerita pantun ya pamit pateh. Tah ai cerita pantun teh naon sih gitu. Menipas teh Diana Ros kumargi abdi teh nembe rengse oge maos ieu tah sawangan kana carita pantun karya napa Wahyu Wibisana. Ini saya ya kumargi urang ngemutan oge kana bukuna ieu teh panalungtikana tahun 70-an. Seueur anu ngaguar ngeunaan carita pantun secara ilmiah secara akademis. Janten kieu teh Dian nu namina carita pantun teh eta teh mangrupa salah sahiji karya sastra Sunda Buhun. Malihan mah pamipait kebatin dina buku beber layar mah cenah anu pang otentikna langkung otentik langkung heubeul deui tibatan sapertos wawacan dangding eta mah kan kauger pupuhnya aya pangaruh di Mataram ataupun di Jawa teh ya. Tah pembicaraan pantun mah ieu otentik kasundaan pisan nyaeta janten kalebetna teh kana naon tah ieu teh lebetna kana puisi tapi lucuna oge nya disebatkeun teh carita pantun teh mangrupa karya sastra Sunda teh anu lebet puisi lebet teras teh prosa lebet kumargida caritanya ngaguluyur maka disebut puisi prosaisnya oge lebet karena drama kumargi aya dialog nyata ieu teh didugikeun ku cara mantun aya pagelaran teh nya kalau anu teh diriku kacapi teh ya. Nyawa mantu aya kedap tong tebih-tebih heulanya ka struktur gitu tah abi mah ku sabab nembe nguping gitu seueur kitu rerencangan abi oge nu mindeng nguping carita pantun tapi eta teh sok pasti pahili wae jeung pantun Indonesia geuning pantun Melayu geuning eta aya ieu teh kasangtukanna atawa hubunganna kitu. Oke, saurna kieu kasangtukanna nya bentenna muhun pami pantun dina bahasa Melayu atau Indonesia makan diuna orang sisindirannya. Muhun. Tapi saleresna ieu teh aya patalina kecap pantun dina Melayu sareng Sunda teh kan pantun dina bahasa Indonesia atau dina budaya Melayu kan biasana eusina teh mangrupa pangajaran. Dina Sunda ge kan sami carita pantun teh sok sanaos nyaritakeunna ngeunaan kahirupan menak-menak zaman baheula nu ngalalana kan intina mah hiji aya pangajaranna. Sapertos kitu mata istilah pantun teh cenah mah oge didugikeun dina sawangan carita kana carita pantun ieu teh tina kecap manungtun. Kan anu biasana kalau manungtun teh kan nungtun nya istilahnya dina bahasa Indonesia mah menuntun kita gitu. Supados dikawanoh naon anu hade, naon anu goreng, naon anu kudu dilakonan, naon anu sapertos kitu manawi teh keketna di patalina mah. Tapi ayeuna mah tos langkinya aya pagelaran cerita pantun sapertos kitu teh. Da margi ieu oge teh sih waktosna oge teh sih. Nah, kan abi teh peuting jeput teh nya pamit cerita pantun ti isya mugi ka subuh lainnya. Muhun. Upami si dina carita pantun teh aya naon wae? Oke, si dina carita pantun pas tadi anu sakedik tulisan di guar teh paminu di aos di dieu sareng hasil panalungtikan saat acara mah seseueurna carita pantun teh nyaritakeun kahirupan menak-menak zaman pajajaran jeung alam beuh kadutueunana. Janten kan baheula teh menak-menak mah sok ngalalana geuningan tah carita ngalalana manehna ieu anu satuluyna dicaritakeun di carita pantun ieu. Kumaha nalika ngalalana misalnya aya kamusibahan, aya ujian, nu malihan mah patalina sareng hal-hal metafisik teh geuningannya anu teu logis lah dina mangsa kiwari mah ya. Tapi saleresna mah eta teh intina nya eta teh aya pangajaran di lebetna teh saupami misalnya ngalalana teh naon nu dibeunangkeun teh kudu ku urang dilarapkeun kumaha gitu kan. Nah, anu disebat carita pantun oge ieu teh tos kaseratkeun ieu istilahna pami ditaros ti irahana
teu acan aya anu nyampak maksudna secara otentik iwal tina naskah ieu ta SSKK Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Mun dina Sang Hyang Siksa Kandang Karesian teh nya abad ka-15 16 anu pang otentikna gitu nya Sang Hyang Siksa Kandang Karesian mata paip oge kantos ngadugikeun teh nya lamun carita pantun teh eta pang otentik kasundaan pisan lah gitu. Gitu guys. Aya contoh ieu na Kang rajahna. Aya ye. Nah, coba Kenapa? ieu teh ngeket. Dibacakan ya. Tapi teh Kopinya kopinya. mangga tapi teh ngeket udah mantun atuh. Bisa. Kacapina mana? Oke, sawios. Cobi. Di mendi dipasieun di mana dicaritaeun tetep mah di kahyangan ditandean cupu manik astagina di wadahan saratangan dituruban kumandepun ditenden di jalan gede dibuka kudu ngaliwat kudu weruh di semuna kudu rancage diangen dibuka pating haleung nu menta dilalakonkeun. Aduh. Asa aya naonnya aya nu nyirikeun gitu. Aku mah Naon sih? Naon ci? Naon sih? Nah, eta disebatna naon sih? Nada atau naon ieu? Oh, Sok. engang. Terus pasti Etang gerak. Cobanya. cobanya Ti Mendi pipasieun. Ti mana picaritaeun. tetep mah di kahyangan ditandean suku mana. berarti ada 8 terus Bener. ada. Heeh. Tapi eta aya naon? Aya Oh. pas apa? Aya dina kailmuan naon eta Oh. disebutanna naon? Lisan nembe emut nuhun di buku beber layar ge Pak Ai teh nyebatkeun yan otentikna tina carita patut nu kasawang teh mibanda pola oktosilabik janten aya 8 engang wae. Nu malihan makan kritik Pak Ai karena sajak Sunda ayeuna nya. Kan sajak Sunda ayeuna mah ngan murwakantina teh murwakanti tungtung unggul gitu kan tongkerna unggul nu murwakanti. Carita pantun mah murwakantina teh lain murwakanti tungtung unggul cabi urang aos di itu tadi teh keket. Nah, ti mendi dipasinieun ti mana dicaritaeun ieu sami. Oh iya nya leres. Janten haos kan ka kupingna teh. Mun kumarginya telepat oke sih kan kapungkur carita pantunnya kan sumberna secara lisannya. Untungna Pak Ayub tahun 70-an hingga tahun 75 kan ada mah eta teh anu penelitian Penelitikan. penelitian. Telah didokumentasikeun. Nah, mata kurang teh biasa maos ieu Terus, salah sawiosna salian Pak Wahyu, Pak Ayub, oge nu sanesna tos ngadokumentasikeun. Kabayangnya upami teu aya dokumentasi. Ayeuna moal wano kana cerita pantun. Pantenan wae teteh. Da ayeuna wae ge asal lebar gitu. Nu wano nu terang aya buku eta teh, buku-buku eta teh ngan nu apa jalmi-jalmi akademisi hukum geuning. Oh, leres. Ai jalmi-jalmi masyarakat biasa mah sigana ieu nya tepati paduli gitu. Oh. Nah, tapi ai waktu kamari dian nonton gitu. Ai eta kan pasti aya nu ngaranna ritual mah pasti aya ieu nya, Aya. aya siapan-siapan naon, barang-barang naon. Sakirana naon sih kitu nu dijajakeun. Upami eta mah nya waktu cerita teh kan ada teh teu ningali langsung kalebet ieu na kan anu di lantai 4 tuh. Janten teu ningali kalebet si ruangan eta na mung di luar. Mung saurna teh satu acan mantun ge janten si juru pantun teh ukeun syarat-syaratna heula. Ya sapertos mun ieu mah meureun sasajen meureun kitu. laras. Sapertos sama kitu. Ya karena eta teh nu saur teh kayak tadi aya patalina sareng hal-hal goib gitu Laras. di Nah, tapi teh dian abis teh ngebek ilmunan oge pas sareng buruh haliah. Saur buruh haliah oge salian ti emang sasajian teh kanggo hal anu metafisiknya. Eta sajian teh saleres nama oge janten simbol. Yen urang Sunda teh kan urang teh masyarakat agraris. Kumaha saterasna hasil bumi eta teh nampak gitu, nyampak dina pagelaran carita pantun nyaku aya eta na sasajena gitu barang-barangna kira ngawakilan kurang simbol gitu manawi gitu. Bos meureun. atas
muhunnya manawi ieu oge anu paminu nyakseni sapertosa tos pada uninga naon carita pantun teh. Insyaallah lah nya pada uninga. Mun atuh ayo ka mana deui ieu nya. Ayo ka mana? Nah, terus atuh. Ayo kurang jaipongan. Pokoknya nama kedah rajin maca. betul. Rajin baca kudu resep gitu nya. Sanajan teu kaalaman tapi kudu resep. Komo deui carita pantun mah mangrupa salah sahiji kabeungharan urang Sunda. Malihan mah kantos didugikeun moal aya deui karya sastra di dunia nu sejen salian carita pantun nu asup kana 3 genre karya sastra. Puisi, prosa, drama. oge drama. Oke. Oke. Atur nuhun ka sadayana. Atur nuhun. Dadah. Sunda. Jaya. 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 Ayo. Ayo. Ayo, dadah.